warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun tepangkeun Rosta Abdi Rina Nur Kusumawati di PGMI 2B Fakultas Tarbiyah IAIN Suryalaya. Di dia abdi bade ngadugikeun sisindiran nyaeta sisindiran nu kabagi tilu, nu kahiji rarakitan, pamarikan, sareng wawangsalan. Di dia simkuring bade ngadugikeun sisindiran rarakitan nu kahiji lamun hayang ngandahar es kudu panas cuacana, lamun urang hayang sukses kudu getol usahana. Nu kadua menisono ka Mang Aang atos uih di bumina, menireueus tadi siang atos tepang jeung manehna. Nu katilu lamun hayang baju koneng kudu meuli ka Cikupa, lamun aa cinta kaneng kudu nepangan pun bapa. Salajengna di dieu abdi bade ngadugikeun sisindiran pamarikan nu kahiji nyamper amun ka teh dina sakantena nyedak surat kudu getol ibadahna mibagja dunia akhirat. Nu kadua bapa aki mawa teko kitajo kana barangkal hirup ulah neko-neko kudu sabar jeung tawakal. Nu katilu teu salsa teu balik-balik sarwana jeung ceu iko, lamun hayang loba milih kudu lobakeun sodako. Salajengna di dieu abdi bade ngadugikeun sisindiran wawangsalan nu kahiji barang-barang di sakola mun ngulang sok ibu guru cik naon eta teh. Nah eta teh guru. Nu kadua mun di sawah sok ngaganggu, mun diberi ngejar rin cik naon eta teh. Eta teh beurit. Anu katilu budak leutik bisa ngapu